hebat ieu bapak ilmu deui kolot ye naon atuh hartosna jarum sapotong teh larangan lalaki leuh anjir pak tong kaget dicabak jadi hartosna jarum sapotong teh larangan pameget heuh nya ieu eta anjir paingan nu aing ponok wae da disebut lagi jarum sapotong dipake nojos dipake ngahareumat jagat dipake nojos larangan awewe anjir awewe teh ngaranna teh jagat gini paingan ai jagat kahalodoan sok bareke gini tong ditamahan sia bisa dicarekan ke ku bapak kepala desa Kalapa Gunung larawona teuing sumping ye bapak kepala desa Kalapa Gunung bapak Dr. Anes Aep Saifuddin nuhun banget ya inget baheula dek teh keur PKL ada di Kuning ada teh ngajar teh di SD Ciloa jeung magang teh di Kalapa Gunung menang 3 bulan pada teh magang di dia teh di Kuningan teh baheula keur aya lagu walagri Kuningan asri waluya rahayu nagri gini syarakan tempat bumetah aman sehat rindang indah eta teh karangan dewek lagu teh nanti jadi duit nanti jadi duit ai angen kelor wah reoh bau hartina teh loh jadi hartina angen kelor wah reoh teh bau pan bau awewe tapi heueuh nya da awewe mah aya ciri khas gini kan sanajan diseblok ku cai seureuk oge tetep we aya ciri khas naon bau pinang tongkol kawas nu geus ngamuan teh teh aing ngamuan mah acan lamun di wawalan pernah kusaha kebun bojo nah make di wawalan ieu dongeng nama Pak pan ai malum anyaran panganten atuh dongengkeun nu anyaran panganten sapertos ieu we Neng Erika sareng Ar-Rahman pan anyaran panganten mun sono deudeuh teh tamplok peuting harita emut abdi kapungkur keur ngorak kitu pan ka panganten oh atuh ka anyaran panganten teh atuh Pak kata mah dibari angin ngahiliwir ngagebaki hujan ngirincik teh ni panganten muni belengeh deui seuri pajalkeun teh surga sebentar lagi abdi kapungkur oh sono deudeuh teh tamplok pun bojo teh atuh pamuni perhatian mun abdi ditajong ge Pak kade atuh eubis baheula pek 7 minggu we salaki cicing wae di imah kakara timbul ka amak teh geus lain pah deui tangkurak sia we geus eueuh deudeuh sono teh nganu matak abdi mah ka awewe zaman ayeuna mah hati-hati Pak hati-hati kumaha mun milih awewe teh abdi mah dites cina kiihna dites dinu kiihna naon lamun awewe kiihna disadana seprit eta awewe berarti murni moal kabodo tapi lamun awewe disadana kiihna geus Coca-Cola geus ruksak teh Pak kakolot eta wani ngomong gitu kumaha lamun nini kiihna nini mah geus ngageblok mun sadar teh aqua galon ramjana sia ada bohongan Bapak Naros itu Pak
tak abdi mah tiba heula ka awewe alhamdulillah teu pernah menangkeun rana sabab awewe pun bojo sama meh dikawin teh di bawah renang ku abdi mah dites dina ngojay naha buligiran awewe teh geus dibuligir gejebulkeun kana kolam renang blus tangetes awewe parawan jeung lainna mah kumaha lamun di tengahna aya nu ngabrak-bak berarti lain parawan geus Abu Cai pak goblok sia eta ka aing wani si goblok eta sia wani kareupeun dewek ngomong kitu pokokna pan bapak teh hoyong teruningan kumaha lamun lain rana rana mah ngabrak-bak lalu kumaha lamun digejebulkeun tuluy ngagebus wah geus bahaya eta bapak da kitu Pak hiji waktu si abdi teh pan heuh malum jeung bojo atuh keur saduduh kitu we pan barang abdi kresana bogoh Pak kirining telepon di Bapak Ata sareng Teteh Eros ieu sareng padalang awan muhun sia Pak ai kaping 28 Juni cenah kosong cenah canak cenah ka di DP wah ngabiur rek kuningan mah cenah papah dek nyanak DP bade ka muncangela ka Bapak Ata ka Ata cenah sareng Teh Eros biur nya cenah tuh Pah didoakeun ku Mamah sing salamet Pah naon cenah upami papah menang DP omat di mana papah mulih Mamah pangmasyarekeun kado siap mah cik tenang lah dipembelikeun ku Bapak kado teu kacarioskeun di jalan dugi ka Muncangela di pasihan DP 10 juta biur we wangsul barang di Tanjung Sari di dinya di Ciromet aya tukang kado belok pekak wieu emut kapun bojo wah cita pamajikan pesen kado ieu ngobok-bok we teh ditawar mang kado nu amis tilu sirah see bakat kulieur seueur teuing nuang kado hilap kana pesen pun bojo mah do dirig-dig we angkat abdi teh barang dugi karompok inget astagfirullahaladzim pamajikan pesen kado teu pamawakeun pasrah we ketok we pantot teh naon pantot jelema beunghar mah kitu wan gablek cenah mah papa pulang nuhun cenah Pak salamet mah kumaha cenah ku Bapak Ata teh di pasihan DP di pasihan mah 10 juta alhamdulillah Gusti rezeki urang meureun Pak gitu Pak mana cenah kado teh tak iya cenah mah Mamah teh papa teh hilap da tadi teh papa teh cenah tuang di ditu CF dulu sirah mah bakat kulieur panginten ku atoh menang DP hilap kana pesen Mamah teh leo sia papa teh hampura mah cenah Mamah mawa ieu ku papa dibere bauna hah padongkeun nih curug teh kana irung pamajikan teh eta pamajikan leos baut meureunkeun sia-keun sia reng se abdi mandi dan ninggal pun bojo ngarengkol make daster diranjang masuk bogoh geuning ka pamajikan teh make baju carang geuningan deh ngagoler ngahaja meureun teh disimbut supaya laki hayangeun toel pun bojo teh mah bangun dong papa pengen jadi beda pamun bojo Pak teu nyarita mali bari jeung leungeun teh dolewa jeung diabuskeun kana naon do ditodongkeun Pah ta cenah sia mah bauna we kitu jadi bau dibayar bau tak kitu nu mantak apa jeung awet teh bau pinang tongkol toba Kang Tinuncak Siti Bentar naon teh hartosna di mana geus muncak mani inung jeung mani bapa pacampur katalian ku hukum kawin
siapa temon nepikeun ka eta indung teren sabulan ngaherang 2 bulan rumengang 3 bulan kumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan bulak balik 7 bulan kolot 8 bulan cicing 8 bulan medal gubrak ke alam dunia disebut ngajuru juru namaot nepikeun ka indung banjir getih nyebrot getih tina larangan nepikeun ka bobogaan indung soek eta indung teu ambak teu punung naon sabab ieu papasten tinu agung pernah nempo si laing indung ngajuru ambak pernah nempo indung soek larangan keheul ka anak nu dikeluarkeun henteu eta tah nu matak surga aya dina dampal indung susu indung leungit ka era demi anak keur parawan mapan disumput-sumput aya nu ngaliwatkeun di kituan ditutupan tapi demi anak gorowo ceurik sanajan dina jero angkot loba jelema borehel susu dibijieulkeun leungit ka era eta jasa indung ka anak 7 bulan dihajatan sugan lahir anak ka alam dunya ditagih ku indung urut haja 7 bulan henteu teu pernah nuntut indung ka anaknya diadanan ku bapana di ais eta orok teh dar ku bapana diadanan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah pahajat monya adan nyamat dan adan urut dalang naon pangna eta diadanan mimiti orok datang gubrak ke alam dunia keayaan suci di mana mulang dari ka Allah kudu keayaan suci nyaeta ku jalan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah mulang ka Allah anjir nyaritakeun jelema geuning ge baingan atuh budak aing salah didik meureun hari aing budak ngajuru teh budak kubrak galam teh lain adan aing mah kalakah ngayu ngalagu belah duren di malam hari terus alhamdulillah pan anak teh kalah kacicing di Ciroke make jadi apal Ciroke segala teh salah ngadidik jadi yakin yen jarum sapotong teh nyaritakeun asal jelema moal aya urang di alam dunya lamun indung jeung bapa teu sapa temon yakin wujud asal ti indung adat asal ti bapa yen urang teh diciptakeun teh tina mani bapa mani indung nu mata geuning lamun ngalongok teh tatangga ka urang ka eta orok nyebut teh ka orok teh aduh manis siga bapak nak kapan tina mani tadi oke aduh manis siga indung nak aduh manis siga tetangga pernah katoel ku temen-temen hebat jadi yakin yen ka dieuna mah Allah teh make perantara da Allah mah nganyipta dua jeung Adam jeung Hawa Adam jeung Hawa lain Adam jeung Usep sae ka dieuna mah manusia diciptakeun ku Allah teh ngangge perantara lisan hirupna nyipta naon nyipta manusia teh hirupna
hirup asal di mana indung ke lanyang bapak keur bujang hirup geus aya di mana aya di nu ngayakeunana saha Allah nu kagungan anjir bener bapak aing hebat nya ari eta bapak ngaran bet Semar teu dadang manya aing dadang goblok sih teh sugan dua ya anak di Sima di dadang Badranaya siloka yang nusilo kudu dibuka Semar hartina Semar teh sempangangken naon ai pangangken teh pangaku da urang mangan ukur ngaku-ngakuna wungkul dan nu bogana mah angin Allah dayana teu dayana upayana teu upayana urang mah teu gaduh-gaduh teu ngaboga-boga angin Allah nu kagungan dinas dina kacamata agama la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim tah anjir jero bapak aing ilmu ya dalam bapak aing dalam nya ai eta awak hideung beungeut bodas siloka ai marnya emarakeun dat Kang Maha Tunggal salawasna Semar kumajak hayu urang eling ka Allah urang ibadah tah simulna ieu lempang Semar leungeun hiji dikaharepkeun eueuh deui anu disemangan hiji-hijina angin Allah carana nyemah ka Allah ieu 5 ramo dikatukangkeun ngajalankeun salat samean nu 5 waktu kumaha lempangna Semar teu dalang diajar teu dalang nu geus bisa tilu lengkah huleng naon dina tekad dina ucap dina lampah huleng ka tukang dina tekad dina ucap dina lampah huleng ka tukang naon dina tekad dina ucap dina lampah malik ka tukang bisi tekad urang ucap urang lampah urang nganyerikeun hate nu di tukang ka batur ka sasama ka tatangga jeung sajabana gancang aing rek menta hampura tekuk lutut di hadapan manehna ieu karna Allah tah lamun di urang Islam make palasapa Semar moal parasea sa-Islam anjir garis miring syahadat begitu teh jang persaksi teh gitu sia gelo bener bapak dewe ari beungeut bodas itu naon gambaran hate nanakeun budi parange teh kudu marah mai ka sasama ai awak hideung lamang kakuatan sunah Rasul dicaci dimaki dihina kapanasan kahujanan Semar mah teu amak seuri dicedukan dicarekan musuh ke pandibawuhan ieu teh sunah Rasul sapertos Kangjeng Nabi Muhammad muli dakwah di Baredogan bade salat di Ciduhan ronya tetap bakti ka ilahi ronyat komara Kangjeng Nabi Muhammad dugikeun ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit ka-7 pan seungita komara Kangjeng Nabi teh nya aya eta bapa naon bet melak tomat dina tarang lain tomat ku kuncung ieu teh ku kuncung ayana di tengah-tengah gambaran istiqomah ayana di tengah-tengah masyarakat sabriji jumlahna aya disebutkeun 88 lemar aya nyebutkeun 360 lemar nu mana nu leresna 2 nana ge sarua 88 bijina salapan 360 bijina salapan nu matak angka salapan dibulak-balik balik deui kana salapan angka panggedena 88 juta jumlah asmana Allah 360 juta jumlah para nabi dibulak dibalik balik deui kana salapan grapek 88 dijumlahkeun 18 hurufna hiji jeung 8 jumlahkeun salapan 360 tilu genep kosong tilu jeung genep salapan tambah kosong anjir kieuh-kieuh
dak itu tukang judi mas ya doa karena kiuh-kiuh ya hebat ya turun we syukur jasmani ai syukur jasmani teh nikmat di Allah ku si lain tong dikupurkeun syukur nikmat dinas dina kacamata agama la in syakartum la ajidanakum wa in takatum inna adabi la syaditah minang syukuran aya salapan ieu syukur jasmani nu aya di urang hiji uteuk jeung elingna dua panon jeung awasna tilu ceuli jeung gedengena opat irung jeung ambeuna lima bibir jeung ucapna genep ati jeung pikirna tujuh saraf jeung rasana dalapan deungeun jeung rampana salapan suku jeung lengkahna syukur nikmat ya ti Allah anu moal karasa Allah mere nikmat ka manusia eta panon diberi nikmat bisa awas coba panon ku Allah dicabut nikmat moal nempoh ya kekawasan Allah nu teu bisa dibedangkeun jeung jelema eta contona dina panon bular giler mang puluh-puluh tahun teu make oli teu seuseut eta napas oksigen lamun urang ka rumah sakit di oksigen salabu sabaraha juta tah nikmati Allah oksigen saumur-umur pernah mayar si lain ka Allah henteu eta nu matak si lain wajib ibadah tapakur tadakur jeung tasakur nyieun lian panon manuna Gusti manuna panon teu salah nuna panon dituna di luhur coba lamun panon dituna dina inung suku dek kumaha nempo mun bisa mah pamunut ka Allah naon boga hayang panon teh hayang dina curug nah ngarah naong babari tinggal kitu meureun nya Pak ta eta aja liang teu awewe teu lalaki salapan wah sok mana bae itu musyak liang panon 2 liang irung 2 4 liang ceuli 2 genep liang baham hiji 7 2 deui eta dihanap alah liang setan jeung liang jin salapan hebat nya wali nyiptakeun wayang teh padieu teh salapan potong ya mudah-mudahan ya atuh wawadi ti Bapa teh sing janten jimat paripih cahya nur cahya syalalamina heug nuhun ya mangalajengkeun punten we waktosna kacoceng nuhun Kang sanajan mamagahan si cepot tapi secara teu langsung ieu teh namahan wawasan ka kaula jeung kapada urang gedingan ieu nu disebutnya eta ilmu datang nanti pada urang sumuhun aya karasarti mararaon ieu Kangjeng Rama Paman ieu kasyep mang teh bungah ningal hidup parantos janten jenderal di angkatan darat pepeujeuh ti mang masa kieu we kade hidup teh ulah poho ka rakyat utamakeun rakyat hidup dipilih ku rakyat ulah rek ngecewakeun rakyat naon sabab ieu nagara keur kritis hukum politik ekonomi teu stabil perang teh lain jeung nagara deungeun tapi perang teh jeung dulur golongan keur bentrok jeung golongan agama keur parasea jeung agama musuh nu leuwih bahaya teh musuh nu aya dina sajroning urang loba jalma nu bangsat berteriak maling leuwih bahaya ieu teh bangsa-bangsa urang sae Kangjeng Rama Paman ngan anu pokok utama mang yakin percanten ka hidup di mana hidup parantos nyangking eta jabatan
angkatnya eta jenderal di angkatan darat prak bela rakyat ulah wara mak mentingkeun kepentingan pribadi sabab cek sisiniran magening dina zaman kamajuan loba nu salah tujuan umpama datang bantuan lolobana sok disakuan da ulah nepi ka kitu tetep belaan rakyat ku hidup sae paman mudah-mudahan Kangjeng Rama Paman Wawadi teh sing janten jimat paripicaya Nur Cahya putra panjenengan da anu janten pokok utami mah kieu kasep mang teh kajurung laku ku tuang ibu Kangjeng Ibu Dewi Nagagini laras kumaha kula ai tuang ibu teh diwayuh ku tuang Rama dan tuang Rama teh pantilu garwana teh hiji Dewi Urang Ayu kagungan putra pan Raden Jakatawan Kiwari Paranto janten jenderal di angkatan laut dua nyaeta tuang Rama teh nikah ka tuang ibu Dewi Nagagini kagungan putra hidup Kiwari Parantos nyangking jabatan jenderal di angkatan darat nu katilu tuang ibu teh tuang Rama teh nikah ka urang Pringgandani ka Dewi Ayu Ratna Arimi kagungan putra Raden Gatot Kaca pangab kepala perang di negara Amarta nyangking jabatan jenderal di angkatan udara ngabahu raksa di sipil gubernur di Melajang Tengah nah denge usia batur majara renang jadi angkatan darat angkatan laut angkatan udara hari siangan angkat jungjung masih TKW sok ngalepatkeun ka abdi bapak nu lepat atuh tuang ibu tengang luh kamang biasana nusok jadi panglipur kolbu teh hidup ayeuna hidup parantos nyangking jabatan jenderal sibuk di negara atuh tuang ibu teh kasepian ngaharewos kamang cik cenah rayi kamang teh wartoskeun kapun anak geura engal-engal nikah geura engal-engal kagungan garwa cinek na tuang ibu teh ngajurung laku hidup supaya hidup teh engal-engal rarabi itu cineknya Raden kejar meneng wayahna kasih meneng larayat tenate mira ya wis mama wejar meneng lara larayat tenate mira ngaku lengaraka meneng alamun mangkad kaget ini ramit dangan solendra katon pawarasa katon pawarasa sakedaput dengan nikarantinhan kerja barang amit danget pisaur ingkang pamanagatat malah bingung anu teu mangitung-tung susah manah taya sudana kedah kumaha ieu ngalaksanakeun kapala inu janten ibu ari maragi Raden Antarja teh tuning teu acan aya sir birahi nu diudag kalir sareng kalir kitu emutan Raden Antarja pun merahangan dika iu babang sare butong janten penuh salah satong janten tugas akan titong janten itu dengan ting penggalih tresna memarahan naon kasih pangapunten
sanes nampi kana pangjurung Kangjeng Ibu nanging putra panjenengan teu acan minat bojoan paman ulah kitu kasih sing hawatos tuang ibu murka ibu murka ilahi doa ibu dikabulkan ilahi mun lagu mah lagu keramat itu lagu si Oma dah gitu dacan aya minat bojoan paman si wayah naik kedah kumaha kaulan isturing rasana cinta teh paman pot bejaan pot tong disebut aing ti BMI lamun teu apa kana cinta tah dina tonggong dewek BMI Bandung Max Independent Komunitas NMAX gitu lawan teuing ima punten agan ima bade naros ka agan upami agan ningal istri nu ditaranjang sok aya ngajedud kana hate sok aya ser eueuh bot alah power ieu mah hari wangi mah pami agan ngalangkung ka kamar cai heuh kadenge naon nuki istri sok rajin aya deg eueuh tiis ieu ya moal teu normal mah kitu nungan aing ai bapak majang teu didengekeun geus ngadengekeun sorangan bapak dong haus mah daya bot kedah kamana milarian awewe teh kamana teu ngarti pokona mah tidak abdi mah sakieu we kan awewe teh zaman ayeuna mah aya macem-macem awewe aya awewe menurut perbankan sareng awewe menurut seperempat motor ari awewe menurut perbankan awewe naon aya awewe ATM awewe debit awewe saldo naon awewe ATM ari awewe ATM teh atas bawah tetep montok ari awewe debet nya gede nya betekok ari awewe saldo saluranana sudah dobol keimananana dobol agamana ari awewe menurut seperempat aya oge awewe menurut seperempat motor menurut penemuan komunitas BMI naon aya awewe kenal pot aya awewe spion aya awewe sobleker aya awewe setanar naon awewe kenal pot baru kenal langsung nyepot awewe spion dinu sepi langsung on awewe sobleker disosor-sosor ke kurker WHS ari awewe setanar hese setanar mah hayang nangtung hayang nongge ke setanar bari HS goblok kali sia goblok naon tak sia setengelakeun seteng eta teh putra menak lah ye pan kudu bejaan atuh kumaha ngawartosan bisi katipu hariwang bisi juragan nuan urang teh teu normal da ngomong lagi gini sing ngadenge awe ki hare nempo awal ditalanjang usir beda jeung abdi jeung bapak pan komo bapak mah keur ngona cek bapak ge boro-boro nempo awe keur mandi nempo cangcut di poe ngelepak bapak mah kada kena nempo cangcut teh aing teh kadengar doma tah eta cuma tak oge pot lah sawios tong dipapatahan cekap kasep disiungkeun aing
baiklah kumaha akan sing hawatos ka tuang ibu surga itu aya di dampal sampean tuang ibu upami nganyerikeun hate nu jadi inung tanana urang teh jalma nu doro kamu bagja dunya lawuh akhirat kedah ka mana atuh paman milarian pijodohan teh kaula teh bingung sedeukeun cinta teh anugerah tina mata kana hate tina hate kana rasa timbul cinta kege nuturkeun kasep nu penting niat hidup Allah moal buru ngaijabah kana ka hayang manusia rek kaderek goreng nu penting tanggung jawab dina pribadi sae rampung pawututas pangantika Hamid bade milarian pipujun kaula bra neangan ka urang muncangela sugan aya nu geulis sae bade pamit bra hate masih biasa kan bade pamit si mami syur deka lain mamagahan teu bener mun aya awe geulis teh tewak leungeun alokula dupakeun kana bujurna ngarah aya sieun dina hatena ngarah aya timbul cinta sae berjanten kula ka Bapa Semar mangga belah permios pada milarian pijodoeun nah ya sumuhun abdi bade pamit kula pek umat mi HP sanajan eta dunungan heuh sanajan geus jadi jenderal tapi da kaawe na macan pangalaman kadek tong dibawa ke tempat ublag sia ku sia moal atuh nu sieun aing teh percaya ka sia mah ayo kede anak aing dibawa teu bener adek moal atuh izin ku titel ti golongan komunitas BMI manya atuh bade telaras mah kulan pek saya atuh bade pamit abdi kulan bra aya paripaos pan urang teh undur katinggal punduk datang katinggal tarang pileuyan sia punya pegat simpai paturai patepang deui Assalamualaikum waalaikumsalam permios bra mangga atuh pek Assalamualaikum waalaikumsalam pileuyan sia punya pegat simpai paturai patepang deui amit munur amit mungkur amit kasada nu aya mangga bra Assalamualaikum waalaikumsalam ye geura ini geura pake atuh senana mangga atuh pek Assalamualaikum ya lain dah lamun pamitan maka Bapak Hajat Bapak Atta sareng Teh Eroh wah moal teu golosor 500.000 maka aing teh oh Bapak Hajat teh atuh saya mana mun dewek pamitan teh jo ngagolosor 200.000 500.000 aing mah Bapak Atta teh bos sukses di Jakarta teh urang loh saya mana anjeunna mah mun barang bare kita receh duit beureum bungkul kadek teh komo Teh Eroh namanya bade pamit anjing sanes bade nguningakeun kajantenan anu teh kula kajadian naon sumuhun da abdi ti Bandung ka dieu teh teu mapah kana ojek ngojek di mana di Cernang di situ jek sauran kuwi sabaraha cite sabaraha
kilo cenah ka dieu teh ka Muncang Ela atau ojek molotot teu di kilo cenah mang di meter ye heueuh aing nyaho teh sabaraha ongkosna wios cenah meta 50 da sieun kawangian sieun ka Bujeng tetepang sareng Bapak Ata bisi ka Bujeng kulem hayo ke nyecepna teh jadi naik ka biji kana motor teh ongkos 50.000 drigi barang naik salah muntang ka teh ari ai naik kana ojek ai muntang kana tiang listrik ai ojek maju gebruk di abi labu aduh dicana ka rumah sakit CF 200 kantun ngetang we 50 jeung 200 tinggal sabaraha teu lami di rumah sakit dirig-dig deui naik dugi ka belokan Muncang Ela tadi dinya lungsur we bayar ya ka ojek G25 eta ojek molotot nah pada dibayar 25 ai janji 50 da eta teh komitmen hirup teh nah make teh komitmen lamun janji 50 bayar 50 panjangina ge 50 kusianha dibayar salawe kapan tukang ojekna milu numpak atuh bareng kudu adil salawe ewang lamun motorna dibawa ku abdi sorangan dibayar ku abdi 50 parmana geun milu nebeng milu numpak ngeunah jalan-jalan jeung abdi aya nu kieu nya si gobloknya bener-bener teuing ai di Bandung abdi teh kana bus di Bandung teh kulan kana bus bulan di terminal Cicaheum naik Damri nu ka Nur Agung geuningan wah barang naik pada mati Cicaheum tagening nya cik deke wah anjir waduh anjir Bapak Ata aduh tepuk tangan alhamdulillah Bapak alhamdulillah aduh 200.000 rupiah alhamdulillah Bapak nuhun ridho Pak Ata ridho tapi handu ya tuh ampun ya 200.000 ya ti Bapak Ata na ti acan ti Ibu Eroh na wah dalawan deui ada papasangan Ibu Hajat Bapak Hajat mahnya Bapak Hajatnya cep ari ibu nantu dia cantik panganten pameget panganten istri duh sararae mana lalawan teh ya ieu panyacep ti Bapak Hajat teh bade disumangkeun ka masjid ku akang teh ngarah jadi barokah nya sok aya geuningan anu nyair minta sumbangan jang masjid di sisi jalan ibu-ibu bapak-bapak geuning ditarium meregat di sisi jalan bari make speaker pada wargi nu ngalangkung nu ngenge motor nu ngenge mobil lung hartana kage pembangunan masjid Pak bilih bade nyumbang kana pembangunan masjid taku dewek isukan dek disumangkeun kadinya nya ngan kulantaran dewek balikna subuh wae nu nyair can aya atuh duit teh ka bawa ka imah beak deui ku aing nyumbangna mah teu jadi aing da teu ka beneran tak kitu kulan naik di Cicaheum barang naik teh malum atuh arus mudik pan wah pinuh dina beus teh kulan da abdi teh sieun ka Bujeng kawangian di jalan maksakeun pinuh-pinuh kita reke kalebat mobil teh barang lepet ka mobil pinuh kapaksa abdi teh tatih aduh malum angkat-angkatan rurusuhan itu kulan hilap abdi teh angkat-angkatan teh teu make kolor keur mah teu make kolor kata mah saku abdi bolong keur muntang beuki kana tihang list kana tihang pamuntangan mobil teh korayam teh aya copet kulan aya copet ngagarayam disangkana nu ngajenol di abdi teh meureun HP padahal kanyut disangkana HP bergetar padahal nu abdi guyan gayu nanti di koloran meureun budak Badung gorayam teh kula barang ngagarayam lobat kana saku meureun sakuna teh bolong lain plos ka hareup ngageduk kana huluna duk leuwas tak dengkek ka di krap
ditengke barang direret copet teh awewe gelis ongko wah manfaatkeun ku abdi dengke bari ngaharewos sok sia mending sia digorowokeun copet di tenggelan di jero beus atawa mending nu aing cook nepi ka Kartawangunan aduh mau tidak mau nu abdi digunyeng nepi ka terminal lungsur tadi Kartawangunan alhamdulillah nu abdi ledeh ulah goblok mau ada gelo masih goblok gitu akhirnya siapa meninggal kenek wah kenek temani terugus lamun di pengurus BMI mak Kang Heri gitu muni terugus kuaneng kenek teh Bandung Kuningan Kertabangunan Cirenang Bandung wah pinuh deui da puguh ahli beureun dina nganekan coba emut ku salira upami tukang kenek dan digentos ku Haji Oma Irama kuning apa Haji Oma Irama nyaho penyanyi dangdut da geuning eta teh kapungkur mah kenek ngan dipecat nah apa dipecat da nganekanana atuh lebay teuing batur mah Bandung Kuningan Bu Cirenang pan Pak Haji Oma Irama matal gogorowokan Bu Bandung Bu Cirendang Kertawangunan Bu bade ka Kuningan wah cek penumpang teh oh terlalu anu dititah naik teh kala kaceleng euy siga hayam di Paraban ay pas lungsur penumpang pan eta we dek turun di Kertabangunan teh kala ka di Lur Agung nah kaliwat nah da benten jeung kenek pan ai kenek mah pak kenek kiri pir bikin ngerem ngadadak pan bus oge pan Oma Irama mah dulu aya turun teh kenek kiri cek penumpang teh jual kitu we alhamdulillah Pak Supir umat Allah aya nu lungsur cek penumpang teh kaliwat aduh Pak Supir terlewat gay goblok sia tak kitu kula imam bade waleh we ka salira sanes bade nyuhunkeun imam bade namu teh 100.000 we kange bekal di jalan bilih kalaparan nya eueuh sing hawatos atuh sia mah ai turing beuki ai duit tara boga sia mah turing teh nganebeng ti waketu jeung si abah naus pan urang teh BMI teh motona teh sasaji naon ai sasaji teh sajiwa syarat lan ulah panganten pemegat alhamdulillah aduh we main dicingcet leuheung lamun gede aya alhamdulillah aduh main hese ku aing kudalang gitu gulan nu mawi moto BMI depan sasaji sarasa sahate sajiwa ai sarasa teh pan siapa pahit sama manis Aisyah hate saka nyeri saka peurih Aisyah jiwa pan sabuleut gentekan bikin ngajungjung komunitas nyata silaturahmi tiada batas halus
Kadek manfaatkeun eta komunitas teh kana hal-hal nu positif. Bos pasti dong. Malihan dina kaping 23 Juli bade Anip bade ulang tahun abdi teh kula. Heueuh didoakeun sing mulus rahayu maneh cepot. Jae tak kitu kumaha bade namu teh 100 ya. Pan bieu ti panganten ti nu sanes panti salir mah teu acan. Ieu mah namut 100 ieu mah upami ibu hajat nyecep dibangsulkeun deui ku abdi. Da pasti ibu hajat teh pasti nyecep da ngadangueun da wayang teh make speaker. Da tarik wayang teh make sound. Teu mungkin ibu hajat teh ngadangueun. Ieu mah namut 100 ieu make upami ibu hajat nyecep ku abdi dibangsulkeun deui. Eueuh aya ngorehan asing hawatos. Demi Allah ibu hajat bade nyecep ieu mah bade. Manya lelawara teng komo di komunitas BMI mau si abah naos bageur pisan pasti nyecap abah naos mah kadek oh nyaheun pisan kadek mah heeh boga hutang ge tara nagih kadek mah si raja paket sa Jawa Barat teh ieu pan heeh teh si lain kamari paket panti abah naos teh heeh teh si abah naos wos si tua-tua keladi deui. Tak kitu kulan eueuh ngorehan atuh sing hawatos dah. Nah meni maksa da teu maksa mah moal mere. Yeuh aya ge 50. Tuh si abah naos mere. Walah jak doh anjir. Sobat dewek di komunitas BMI abah naos si raja paket sa Jawa Barat teh ieu deuleu. Wah gagah perceka. Tepuk tangan euy si abah naos euy. Aduh nepangkeun palawargi sepuh sim kuring raja paket bilih peryogi paket naon wae aya di abah mana aduh bah sehat bah tadi ge mere dicokot deui ku dewek alah 200.000 nuhun bah sehat selalu perjalanan pada ka Bandung deui ayeuna teh cenah mudah-mudahan selamat di perjalanan jigra ini keula atuh meuni maksa ya aya 50 moal cekap atuh aya eueuh dek dikumakeun ieu mah 100 manya eueuh singok sok sawi asa kali eta pek ira abdi kada kada deui naon sumuh nagih 50 deui nah bet nagih pan maneh nu nginjeum teh sumuh abdi nu namut mah pan namut teh 100 nya di juragan aja 50 pan kurang 50 deui tak irahan masa kurang nggak ada bolak balik gitu nah jadi aing nu gableg hutang kumaha ya teh teh ongkos anu nginjem na aing nu ditagih teh kadikeun eta asawi dagang nama diangkleng urang mun sangela urang jengkol samarana gurih mangagalekan yeung haraneut kene geramanga ayat BMI garalekan eta urap jengkol bapak lekoh kalapan tong tolang nangka kawinan bapak tong era urap jengkol karesep salarea tong tolang nangka kawinan bapak tong era salarea urap jengkol alhamdulillah aduh Ferry ya nepangkeun wakil ketua di BMI ya teh ketua umum nuhun Ferry nya si raja snack teh bilih peryogi snack katuangan bangsa nu kantun sumping ka lanceuk Ferry wakil ketua teh lalawat tong kada sia bisi dibedil urap jengkol dibelah dua aduh menang mespre
bau ge loba nu resep kanu bau henteu kolot henteu budak ngora resepkeun kanu bau urap jengkol naon aing ge hayang ngasaan anu bau kabitaan semah kapihatur abdi Ustaz Dawala kan ngomong tinu balik Ustaz gitu nah kita meni usil pake bade nguningakeun kajantenan abdi teh dunungan kejadian naon sumuhun pan abdi angkat-angkatan ti Bandung ka dieu teh teu mapah kana ojek abdi teh kulan di pasar Cirenang ti dinya ti terminal aya ojek teh sauran jek teh sabaraha kilo ka Muncang Nela eta ojek moloto teu di kilo cenah euy di meter nah sarua jeung aing sarua aja mah nya cinta nyaho abdi ge di meti sabaraha cinta ongkosna cenah sawios 50 teu ditawih deui janten 50 terekel abdi teh naik aing naik kana ojek salah muntang aing naik kana ojek aing muntang kana tihang listrik aing maju ojek gebruk ti abdi labu jadi wajing aing nurutan moal menang goblok moal aja moal menang siapa ku ibu hajat mah teu mere-mere di tadi geus teh aing ge nu tadi isu-isu ka ibu hajat mah teu mere-mere buku moal hasil moal asa abdi teh keburuk teh dicana ka rumah sakit CF 200 kantun ngetang we 200 sareng 50 teh janten 2,5 tuluy ku maneh teh dibayar salawe nya sabab tukang ojekna milu numpak eta nu rek diomongkeun ku maneh geus nyaho aing Allahu Akbar nah palet geus ku aing lain ngomong goblok geus gitu sia deui atuh mang bejaan kicupan aing atuh alah kudu ganti haluan aing atuh teu cios kana ojek mah abdi teh naik teh kana beus pulang kana beus muhun ti Cicaheum naik mobil Damri jurusan Cicaheum Lur Agung malum nuju mudik meni Pararino aing naik teh ai pino kapaksa we atuh abdi teh tatih malum nuju rurusuhan angkat-angkatan teh hilap abdi teh teu ngange calana jero kata mah saku abdi bolong saha nu keprok tu geni ti ibu hajat alhamdulillah menang aing goblok sia ka maneh teu meresot teh teu nyaheun pagek sia mah aing mah menang alhamdulillah nuhun alah topokeun nya 50 goblok aing mah tinu hajatna ge 200 eleh wae deui aing tak kitu kulan eta abdi nuju muntang teh goroyam teh aya copet copetna teh awewe nya copetna teh awewe tuluy ku maneh didengkek bari diharobosan mending digorowokeun maneh copet di teungeulan di jero beus atawa mending dicook bobogaan maneh nepi ka Kartawangunan eta rek diomongkeun tos apal Allahu Akbar nah apal geus ku aing duanana ngelakeun pegek sia panas aing permios bulan
maneh mama bakampak saya mah jelema luas bos saya mah jelema nekat lamun didinya teu mere duit ka urang ieu kampak kana hulu didinya dah ulah tak aya keur maneh 500.000 tuh pan aing mah langsung dibere nuhun bos assalamualaikum garong si goblok model hayuh nya nuhun cepot Muhammad tak jadi nyiksik melik pekrido sing jadi getih sing jadi daging sing jadi tulang bagal pangawasa mua jadi hitungan dalam muntah apa-apa karena karakter mau matak pasea Ridho mudah-mudahan ieu nu masihan kasih cepot kasih gareng atuh sing panjang yuswa ageng milik katamihan di sing digentos kasayan nu masihan teh ku Allah Subhanahu wa taala nu langkung berlipat ganda ya gareng kade masing niat dan didoakeun ku kaula ade kang semaflan kaya wijo saking langit tinelangan ya kumarantang suara neudan suara udan lulumut nyembara kastori sigara tanira hingkang kawinan sigara tanira hingkang warawahu kocapa balus perlambaibun Raden Antreja Senadya tumenak maksad bade milarian pijodoeun maluruh ka tiap lembur mapai-mapai ka tiap desa setiap aya nu ngangge kurudung ditoel ieu ku Antreja margi Antreja mat kirang senengeun ka wanoja anu ngangge gelung uka kunaon sajarahna Raden Antreja halum mampah enak gandengan nipun kejiawenan Aldria iya apa Raden Antreja rawuh paturiki Raden Antreja iya Pasti kadangan mulia tak tolong bagogodena tapi niat kudu kabar buka goda ulah kepenan baringannya buat nadahan karimu selamat dunia akhirat ya katut asina
sekadana nu mulia dengan dosan komodahan tapi niat kedah kebat kuku daulah hebat Ibu kancing ibu naga gini tua kedah kamana kaulah milari pijodohan ti ibu sedangkan cinta itu gampang eta mudah-mudahan putra panjenengan aya dina kahasilan ya ngawilujengkeun nya ka sobat-sobat akang ti komunitas BMI bade marulih salamet di perjalanan panjang yuswa ageng milih hati-hati sobat-sobat di jalan jangan kebut-kebutan ya boleh buat baiklah akan juga aya panyawa coguning pidulungan maka pihak turut nuhun bos mudah-mudahan Gusti marangkeun pijodohan agan sing percanten yen Allah teh maha dina sagala tang tos ngagelarkeun manusia istri sareng pamegat teh sareng jodona malgi di dunya teh pan dua papasangan aya istri aya pamegat aya parawan aya bujang aya rana aya duda mudah-mudahan atuh agan teu pinangih sareng jodoh istri solehah mudah-mudahan bos nuhun kana menjangadan ieu lae sidawala para ulah mudah-mudahan maka pihatur abdi pun ustada wala diulah saya atuh teh hilap karaka Prabu ya ditampi ya yi mun asa di jalanan si elok bye selamat di perjalanan BMI Enika Purwadumadi Purwani murang jadi Pulawata Sukase dan bangi jadi gelo anjing teu neurak ka manehna mah semangka pihatur bos diukurek oke bos hei di belah dia diungna najis hoream gaul jeung nu kere aing mah hese udud mending di dieu jeung bos pun tenaga teu naon keun bae kemana bapak maneh pun bapak keur modal kan nah kakolot teu meuni modal ieu mah nuju miceun atawa BAB atuh teh sok pinter anjing
cek ke sini. Teu nyahoeun Jagger mun sangela aing. Pasti paingan atuh. Goblok anjing teh. Mamagahan gue dodet bau tahu rasa kok. Tong sarwana jeung nu kitu mah si eta mah.